Udah 2 hari lo di sana, masa baru 2 klien yang lo urus? Jangan mentang-mentang lo ditugasin di kota kelahiran lo jadi seenaknya. Kerja yang maksimal dong yuk. Ya bos, besok akan saya segera follow up. Tolong segera kirim report yang lo udah kerjain. Saya tunggu sebelum jam 7. Nanti lusa, lo balik lagi ke Jakarta. Ngerti? Baik bos, besok akan saya segera selesaikan. Assalamualaikum. Halo Der. Iya Rio. Anjay, si Rio euy. Kemana wae atuh? Mana gak sukses ayeuna mah, geus jadi orang Jakarta. Keren. Alhamdulillah Der. Mana ge ayeuna kan sukses buka kafe. Kieu we urang mana apal sorangan, urang kan resep ngopi. Asli nah, urang kangen pisan ka zaman-zaman SMA. Iya urang kan ninggalin foto-foto barudak teh sok maneh. Emang loba sih. Mana keur ninggalin foto nu mana yo? Iya geuning Der. Foto-foto kerja zaman kelas di SMA. Orang teh kerja kelompok di Masjid Dani pas balik sekolah. Urang inget pisan eta pas urang so rajin nya. Urang parolos keneh di dinya. Untung aya si Dani nu pinter, mung si eta nu ngerjakeun KB. Bener pisan.
Indung nage baget mere orang dahar sok diantarkeun teh ku adina geuningan. Heeh, bener pisan orang ingat. Kangen pisan nya eta. Der, iya foto bodode ya. Foto saacan orang ini ke Curug. Ingat teman ya? Orang ingat pisan momen eta pas libur kenaikan kelas 2 kan, eta mun teu salah. Heeh. Mana ingat keneh nya Der. Ulina teh ka Curug eta weh hayo. Kalem Der. Ieu nu moto mentan maneh kan si Ica aneh pisan maneh ka Curug moal ka Bogor. Pan urang hayang siga maitipan adventure sok traveling awewe. Dasar pak wecap kampak tapi ayeuna maneh geus teu kitu kan. Tuh atuh ayeuna mah urang geus tobat. Jadi kangen ulin ka Curugnya Der. Sarua urang ge kangen barudak. Padahal orang boga cita-cita hayang kabeh kumpul di muka kolot, di muka boga anak. Tapi semester 2 si Dani kudu pindah keluar kota. Nya si Dani kan kudu ngilu ka kolotna ka Jogja tidinya we urangan opatan. Kemana teh opatan we hayo. Jadi foto iya ya. Momen ketika si Riki boga motor baru, orang selebrasi ngulingan motor si Riki. Padahal eta kan motor second. Asli eta bodor pisan sih. Tapi emang karunya keadaan keluarga si Riki mah yo. Nya, matak orang sok ngajak uduna jeung si Riki. Undar orang rek muli dahar. Ingat teu nu pas urang rek ka imah si Riki, terus di lapang urang ningali si Riki keur sorangan, percicing. Eta keur ceurik sih ya. Urang ingat sedih pisan sih eta momen. Mati aman yo, tapi orang mah geus beres sekolah mau bisa kuliah sih. Kalem we Ki, kuliah mah tekan jamin kesuksesan da. Kalem Ki, kayak orang baturas. Ai maneh Bae atuh. marane nu bari sakuliah kondisi sia-siakeunnya. Kayangna masih orang bebarengan terus jeung marane, tapi pasti udah mau bisa. Engke orang bakal boga duniana masing-masing. Suryo gawe di Jakarta. Si Derry rek buka usaha. Si Aldi rek nguruskeun pendidikan nepi ka jadi profesor. Sok udag cita-cita marane, tong siga urang. Urang merek jadi itu ye ge hese da loba hambatana. Nuhunnya geus daek kenal jeung urang salila ieu, tong boga urangnya. Si Aldi mah kawin gara-gara filosofi. Dunia beja atuh. Arurang teh dulur pasti mau poho atuh. Pokona gunana naon kudu saling ngebantu. Urang bangga pisan boga marane, bangga pisan. Tapi orang mau apa? Sama orang lalu lulus, orang kudu masih babarengannya, minimal seminggu sekali lah orang agendakeun. Ayo agaskeun, ngapoe ge dari di urang mah. Kudu komunikasi terusnya. Nya. Foto heula mending gaya nama yuk. Ayo ah. Yuk. Bari ngai ka hareup atuh, biar mana pas depan. Bari nunjuk boh, masih ka prewen. Hayu atuh urang jadikeun obrolan maneh nu kudu pangisan minggu sakali teh ayeuna. Urang kangen masa-masa bareng jeung marane. Coba geura 3 WT urang bareng. Meureun moal loba pikiran. Teu bisa atuh yo. Nah, teu bisa. Kan tinggal dikumpulkeun deui barudakna. Maneh anu tinggal di Bungbulang pasti bisa ngumpulkeun deui barudak. Yo, Urang kangen pisan. Kangen maneh nu sok ambisius ku ide-ide maneh. Kangen si Riki anu loba heureuy tapi melo. Kangen si Aldi anu polos belah-belah. Kangen si Adani oge anu cicingeun. Bisa geura urang teh kumpul deui ayeuna. yo, kieu nya, kami gaya masana, siga si Dani anu kudu cicing di Jogja ayeuna. Kabeh pertemuan boga masana, maneh ayeuna di Jakarta gawe kantoran. Urang di Bungbulang boga usaha. Si Aldi geus kawin di Garut. Si Riki ayeuna jadi driver ojol jeung kulit paket. Kabeh geus boga dunia masing-masing yo. Maneh gak bisa ngarep babarengan terus siga baheula. Walaupun orang babarengan terus ge, pasti ge bakal dipisahkan maut kan. Nya
karena kabeh gaya masana yo. Berarti masa orang geus beresnya. Ayeuna mah nu penting ada urang jalani we hari-hari dengan maksimal. Maneh kudu bangga ka diri maneh. Benar-benar kudu bangga pisan. Bisa ya nama orang kumpul palingnya sebulan sekali. Orang mau poho kamarane. Bener-bener masa paling indah bareng jeung marane. Salamkeunnya ka barudak mun pami. Nya ayo tong nepi dipaokeun atuh. Urang ge sarua bangga da kamarane. Bangga sebangga-bangganya. Bangga pisan. Coba orang kumpulkeun deui nya, urang kumpulkeun lah sabulan sekali minimal. Bener deh, soknya tengan kontakna. BTW, urang kembali ke Bungbulang dak. Nah, hari mana lain bebaya tadi? Besok datang atunya ke KP urang. Awas ya mun teu datang. Nya besok datang. Benernya, aku orang di dagoan.